Untuk lo bapak nyakit di akhir zaman mah kuari teh kiai diberian kuno ngeridit. Pan eta boga hutang. Boga hutang tah, boga hutang tah. Di kiai na dibere. Mantap begitu didahar ku janjing anak pemajikan. Salatna masyaallah teu khusyuk jasa sebab nyana dibere haram narimana. Dekat tangkorak sia. Geus kumaha sia bae teh ulah nyokot ulah nyarita-nyarita sodako geus. Jadi mah embung ieu dibere kuno boga hutang saya. Sebab mun urang dibere kuno boga hutang haram. Kiai ustad dibere duit kuno boga hutang hukumna haram. Sebab mereka urang mangan saukur sunah. Ai ka ditu mer hutang wajib ninggalkeun nu wajib ngalaksanakeun sunah. Kiai na moal khusus ta salatna tah. Sareng kayen keneh jeung ayat anu kamari. Saur kamari Gusti Allah nyaritakeun ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai para mukminin mukminat, ulah sok gampang ngaharam-haram. Karena dahar inum pakaian benda nu bagus, nu halal, nu dimenangkeun ku Gusti Allah Subhanahu ulah wadi-wadi. Hukum lain nu sia cek Allah nu aing, sia mah nyampaikeun hungkul. Nu cek aing haram-haramkeun, nu cek aing halal-halalkeun. Al halal bayyinun wal haram bayyinun. Wa ma bainahuma umurun mustabihat. Antara halal jeung haram ngaranna ieu mustabih. Tunggu heula keputusan Gusti Allah. Ternyata eueuh tunggu keputusan Kangjeng Nabi. Tuh kos kitu. Subhak disebut. Mun can aya keneh bae ulah bae urang ngahaja-haja. Ngadahar subhat. Haram kejatuh. Nu kamari teh sahabat hayang deuheun ka Gusti Allah. Lain kelas sahabat leutik-leutik. Kelas sahabat nu dijelaskeun kamari 10 sahabat. Pertama Abu Bakar Siddiq, kedua Ali bin Abi Thalib, tilu Abdullah bin Mas'ud, opat Abdullah bin Amr. 5 Abu Dzar Al-Ghifari, yang nu sejena nu 10 lain sahabat sembarangan sahabat nyana teh hayang deuheut ka Gusti Allah, hayang deukeut ka Gusti Allah, ibadah deuk pepoharaan datang ka ngaharamkeun dahar, ngaharamkeun sare, ngaharamkeun kawin. Wah aing mah moal dahar, pokona deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Moal aing mah moal make baju nu bagus. Ibadah bae ka Gusti Allah moal kebeli di dunia. Moal aing moal make kendaraan kuda segala onta nu bagus. Aing ada ibadah bae ka Gusti Allah. Moal hees aing mah tipe tingkan. Ibadah bae ka Gusti Allah. Eta kitu teh dicarekan ku Gusti Allah. Kabeneran urang teh. Kabeneran kos kitu teh diulahkeun ku Gusti Allah. Emang urang teh diulahkeun ge geus kos kitu. Geus ngees bae peuting teh. Dahar atuh urang masa kaca berekna. Jadi kesimpulanna mah nu dihalalkeun ku Allah ulah wani-wani diharamkeun. Ulah. Halalkeun dahar. Lantaran kabeh ngabogaan hak. Sulut beuseuh ngabogaan hak. Ceuli ngabogaan hak. Mata ngabogaan hak. Leungeun ngabogaan hak. Suku ngabogaan hak nu ngagantung. Atuh ngabogaan hak sareng ngabogaan. Coba. Tadi bere dahar bae. Jadi eta teh ku Allah geus diatur, dahar wayah dahar. Ngan ulah sok sambarangan can wayah dahar. Wayah ngaji dahar teu beres. Kuari urang ye dahar bae teu bagus. Nginum bae teu bagus. Hees bae teu bagus.
ngaji BG ngaji ya kakarak diberi 2 jam BG pohara aja culak cilik baik neuleuh ka jam karena diberi asalan mun kada kalohor mah rarengkot dia mah eta ngaji teh sebab naon hak geus lain deui hak geus lain deui tuh ulah rek Gusti Allah ulah urun ayat la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum si hade urang teh jualan ge nu halal dijual nu haram ulah jeung eueuh bae aturan ku dihuram diharam jual beli mah sama antarodin innamal bai'u antarodin pastilah ari sah lah jual beli teh silih ridoan hayang ngajaokeun ridho teh kudu make ijab qabul tarima meuli tarima ngajual eueuh ieu mah jas jang menteri doang tidak dijual kepada selian menteri jauh gitu ai daek mah jeung kabel ya tolong aing mah cak egel jeung spotek aing mah ngajual teh ieu mah jang urang luar negeri doang urang Indonesia mah ai daek mah tolong silahkeun ieu mah ieu baju nu ieu mah ieu jang kiai doang teh dijual ka salian kiai teh bisa kitu bebas antarodin senang nu meuli senang nu ngajual senang nu meuli senang nu ngajual geus make tarima meuli tarima ngajual rek mah ieu nog ieu 1000 aduh pan murah amat 2000 nya kagetnya dapat nawar biasa mah turun kudu bakal grogol ieu budak ye nawar sih naik biasanya kan turun kan murah amat bibi lain boga anak oh lain deui paingan orang aya kadua ti endog ya eta mun jualan naik jangan sorangan lurak lirik tah ieu kuari teh dilarang membeli bensin orang kaya teu narima emang kumaha sih jual beli kos kieu subsidi masyarakat teu kaharti lamun sampaikan ka diharamkeun orang kaya membeli bensin teh ieu nyokot dasar hukumna heula ti mana hajuk batasan kaya teh nu mana batasan kaya teh nu boga duit sabaraha duit lantaran kadang-kadang nyana naik Mercy jak hutangna mah ambalaya ambalain mah teh kurang mah teu serap ka nu sok make mobil herang-herang teu serap aing mah teu serap teu mah lain kunanan barang nyana ngobrol dasina mengambai ke handap barang ngobrol dari mana Pak? Saya dari Jakarta Pak. Waduh, ya cak aing bos ya kajian. Ada apa ini Pak? Begini Pak Kiai saya ini waduh kelibat utang. Nah, iya. nyolong bade. Beda. Aya nu naik sepeda dong. Gubrak standaran aja sepeda ge. Gubrak we dari penima. Wah, ieu budak di mana ieu? Normal henteu. Waalaikumsalam, kieu salam. Enak aja. Kula tang jual dangder. Waduh, alhamdulillah laku gede kiai. Sebenarnya laku gede. Buka duit 3 juta jang kiai 1 juta. 3 juta bae. Seserian. Atuh pannya teh pohar eta nu kitu. Dibandingkeun jeung nu bos. Begitu balik nanti kalau saya udah kebayar utang baru si dekat tangkorak sia. Geus kumaha sia bae teh mah nyokot nyarita sodako guys. Jadi mah embung ieu diberek kudu boga hutang saya. Sebab mun urang diberek kudu boga hutang haram. Kiai ustad dibere duit kudu boga hutang hukumna haram. Sebab mereka urang mangan saukur sunah, ai ka ditu mayar hutang wajib ninggalkeun wajib, ngalaksanakeun sunah kiaina moal khusus ta salatna tah. Tah kitu tah. Antak cak kiai aing malah yang nyahoin merena boga hutang bante. Emang kiai Golkar mah kitu. Entak lo bapak nyakit ge di akhir zaman mah kuari teh kiai diberian kudu ngeridit. Pan eta boga hutang. Boga hutang tah. Di kiaina dibere. Mantap begitu didahar ku janjing anak pemajikan. Salatna masyaallah teu khusyuk jasa sebab nyana dibere haram narimana. Tuh, kos kada itu masyaallah. Harare sih jasa yang nu halal teh.
Tah. Ulah sambarangan ye. Batasan mun cara tadi teh mah ieu batasan haram teh kasaha? Nu sugih teh sakumaha derajatna nu sugih, ukuranna sabaraha di Indonesia aya sabaraha nu sugih, aya sabaraha nu susah. Tah, eta teh hitung ku pamarentah. Mun di Kecamatan Pasar Kemis sabaraha nu sugih, sabaraha nu susah, sabaraha yatim piatu. Geus ulah nyaritakeun nu sugih, haram meuli bensin, nu susah bae bere duit tah. Eta kakarak mantep tah Kosi. Ngadukung aing ka pemerintah Kosi. Bila perlu aing jadi DPR na lah. Sudah be babari kawin jadi DPR. Aduh. Ulah sok sambarangan ngaharam-haram nu halal, nu nyarekana lain jelema, nu bogana nu boga hukum Allah Subhanahu wa taala. Engke kula jadi Indonesia masing serikeun lain. Nyieun hukum haram ngarokok. Makruh lain haram, makruh. Sakali makruh bae geus ulah sok ditekeun ka haram. Makruh bae selanan. Ke nu sejen aya elat nu sejen ari doh sama lain deui. Jadi ulah sok ngarobah-robah bisi makruh titik. Geus sakitu bae selanan. Cenah kiai ge loba nu ngarokok, kiai tolol. Kiai tolol teh nu ngarokok teh. Sebab teh nyahoeun ka makruh. Atuh teh nyahoeun ka makruh. Atuh cenah kiai sok ngarokok, atuh tanya heula kiai, kunaon mantak ngarokok? Aing mah nu mantak ngarokok teh ngaleungitkeun tunduh. Tunduh na teh jang maca kitab. Tuh lain deui pan. Aisyah. Ayo sia. Ye, kiai mah udang beuting ngarokok. Kunaon indek tahajud ieu. Lantaran ieu rada naon kitu ngaranna tunduh we sugan bae ku rokok mah ngopi. Teu saeutik kiai mah ngopina teh. Teu saeutik 2 muk. 2 muk. Maksudna naon eta muk gede teh? Lantaran lamun sasedot 2 sedot masih keneh tunduh keneh bae diguyur. Iya limata. Tunduh keneh bae geus dikopian ge. Pana isana ieu mah tilok kitu pan. Ipan gede ieu mata geus dikopian ge cenah ieu tunduh keneh bae. Hees deui pan. Kopi-kopi rokok-rokok hees mah hees bae. Ayo pangaruh ngarokok jeung ngopi. Wah. Ka awak teh jang pake ibadah. Eta bagus ka ditu nama masing-masingan ieu mah keur carita, makruh bae. Tuh, gitu. Jadi ulah dirubah-robah. Nu haram, nu halal, nu makruh. Jadi ngeunaheun urang teh kana hatena pas. Ieu mah nu halal diharamkeun. Haram dihalalkeun. Nyeun deui undang-undang polisi wajib harus pakai lampu di siang bolong. Atupan budak leutik ge pan emak aing mah aya magrib teh ieu magrib kita ngawurungkeun lampu. Lamun kaberangan teh cak emak aing pareman. Lampu tah teu kadeuleu ku sia. Tadi didikan emak teh leuwih nancep ka budak tibatan kapolsek. Tibatan Kapolres, tibatan Polda teh nitah ngahurungkeun lampu, budak leutik teh bingung. Bertentangan dengan emas saya tuh. Jadi hebatan mana sia hudang we teh lampu pareman ku sia tuh biasakeun. Mana marah lantaran lampu teh dipareman. Hebatnya teh mah. Hebatnya teh jol be Kapolda. Harus dihidupkan lampu. Kalau tidak, tangkap. Hilang. Waduh, ini si emak apa Kapolda sih nu salah ya. Ya terus disengsarikeun. Ulah ku kolot lah, urang mah jageus kumisan. Urang mah nyengsarikeun teh geus ulah dianggap lah budak leutik. Budak leutik teh nyengsarikeun. Cak budak leutik teh beurang-beurang make lampu ngalampuan naonnya. Urang eta ngajawab lah kan ka budak. Budak kan nyahona teh sportif ya nama pan. Urang ngajawab teh ka anak urang. Bah, aya teh sih ngalampuan naon beurang. Gitu jauh. Cak budak teh teh nu edan beurnya. Ada urang mobil urang ge dihurungkeun ieu mobil ieu edan sarua urang ge. Mah edan kabeh.
Teka harti. Tapi di Indonesia teu isinin tan yen hukum kos gitu. Mun ditaliti keputusan-keputusan DPR bae piseungseurikeun rakyat. Polisi piseungseurikeun rakyat teu karasa. Mun aing jadi presidenna Kapolda eta pecat. Kakarak nyana aya instruksi harus dihidupkan lampu semenit pecat teh panggil. Sia teu boga deg-degan. Kan aing presiden sia. Presiden rakyat Indonesia aing izin boga Kapolda Korsia pecat siapa aing teu jadi presiden pecat mantak moal kebel aing jadi presidenna harus mesti Allah kunon karari di Indonesia mesti ya Allah teu meunang sambarangan hukum mah lantaran aya Al-Qur'anul kayak kulantaran nu ngomong na jelema gede kemudian ditegur ku Gusti Allah sedangkan kan ngomong na teh make sumpah Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Ali make sumpah pan ngomongna kabehan make sumpah ngomongna wallahi demi Allah kaula moal dahar dek salat teh nurutan Kangjeng Nabi wallahi kaula moal kawin ibadah baik ka Gusti Allah kuari eta teh ditegur ku Gusti Allah la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum sedangkan geus make sumpah bebeja kabeh ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah atuh kudu kumaha kami pan geus sumpah ieu ditegur ku Gusti Allah sumpah kami kumaha sedangkan sieun jasa ieu teh beusi aya 48 dirjen iman Kangjeng Nabi tungkul teu lila malaikat Jibril sumping nyandak ayat ieu la yu'ahidukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum jelema gede mah nyeun kasalahan teh ku Gusti Allah ditegur sanggeus ditegur teh langsung pekna diabadikeun jadilah hukum syara cacak-cacak Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Ali Abu Dzar Al-Ghifari henteu boga kalakuan kos kitu meureun teu aya teguran ti Gusti Allah meureun ka dieuna ambalayah jelema teh kulantaran nyana nu nyieun satakalana turunlah ayat ieu jadilah keputusan hukum urang kuari jadi nyaho urang mah kuaripan keputusan hukum haram beli bensin moal turun ayat ti Gusti Allah paling pamonggol nu turun moal aya tolak tilu jadi hiji moal aya turun ayat teh paling ge caci makian masyarakat kok kieu amat sih PKS kitu amat jeung keputusan anak tuh kan nah ieulah lu dibere wahyu deui geus geus anggeus wahyu mah al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama lan nabiyya ba'di ca Kangjeng Nabi eueuh deui nabi age nabi tuginin lain deui tah